Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alla tatalaffat sareng ulah luak liuk anjeun biduni hajatin kalawan henteu aya pangabutuh. Aw tataharroka atawa usik anjeun biharokatin ku pirang-pirang usikan ghairila ikotin anu henteu pantes la siyama komo deui iza kana di mana-mana aya fiha eta tetep dina itu harokah naon tasyabuhun nyarupaan bin nisa'i ka pirang-pirang awewe wa qad la'ana sareng nyata ngalaknat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina ka pirang-pirang jalma anu nyarupaan minar rijali ti pirang-pirang lalaki bin nisa'i ka pirang-pirang awewe wa alla tata'ammada sareng ulah ngahaja-haja anjeun anadzoro kana ningali pinawafidi dina pirang-pirang jandela wal abwabi sareng pirang-pirang panto au pi wujuhil marrina atawa dina pirang-pirang wajahna jalma anu lalempang anu ngalewat warraqibina sareng anu tutumpakan wa khususon sareng dina khususna an-nisa ka pirang-pirang awewe al ajnabiyati anu pirang-pirang anu deungeun-deungeun fa inna nazaro karena sayaktosna ningali ilahinna ka itu nisa haramun eta haram li annahu karena sayaktosna itu nazar yazra'u eta li annahu karena sayaktosna itu nadru teh yazra'u eta melak itu nadru asyahwata kana syahwat fil qalbi dina hate wa yuaddi sareng ngadatangkeun itu nadru ila afkarin fasidatin kana pirang-pirang pikiran anu ruksak summa ila maksiati zina tuluy kana maksiat zina wahya sareng ari itu maksiatu zina min kabairi dzunubi eta tina pirang-pirang dosa anu gede wal iyadu sareng ari nyuhunkeun pangraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah minha tina itu maksiat qala parantos ngadauh saallahu ta'ala Gusti Allahu ta'ala qul lil mu'minina yagudduna min absharihim wa yahfazu furujahum qul bejakeun ku anjeun Muhammad lil mu'minina ka pirang-pirang jalma mukmin lalaki yagudduna anu meuremkeun ieu mukminin min absharihim tina pirang-pirang paningalina itu mukminin wa yahfazu sareng ngaraksa itu mukminin furujahum kana pirang-pirang parjina mukminin zalika ari itu ghaddul basar azka eta leuwih bersih lahum ka itu mukminin innallaha sayaktosna Gusti Allah khabirun eta anu maha waspada bima kana perkara yasnauna anu migawe itu mukminin wa alla tamsyiya sareng ulah leumpang anjeun baina mar'ataini di antara dua awewe faqad waroda sareng nyata geus datang fil hadisi dina hadis naon nahyun larangan anzalika tina itu masyu khaufan karena sieun aya massa kana yen nyabak sah ar-rajulu lalaki imro'atan ka awewe laisat anu lain ieu imro'ah teh bimahromin eta mahram au yang zuru atawa ningali ieu si rajul ilaiha ka ieu imro'ah wallahu a'lamu bissawab.